Dina HP abi ningali aya berita nu keur rame Kang. Berita naon? Akang berita tambang nikel di dege-dege teh asa riweuh ning. Nya tang tu riweuh atuh nyi. Sebab masalah tambang nikel mah eta teh aya hubunganana jeung naon teh kekayaan negara jeung karuksakan lingkungan. Jadi pasti lah riweuh atuh. Tapi ada cek abi mah Kang, aya urusan tambang nikel mah asa teu kudu riweuh gampang da Kang. Gampang kumaha? Ya gampang atuh Kang, ada tambang nikel mah tinggal lempengkeun naon hese nya. Terus pisahkan nikel deui, lempengkeun deui dibenyeng gitu. Kieu nyi, jadi nu dimaksud tambang nikel teh lain hartina tali tambangna nikel nilep lain, tapi tambang teh ngagali. Jadi jelema teh ngagali galian neangan bahan tambang nyaeta nikel teh, bahan tambangna nikel gitu. Nya tuh ari nikel mah tinggal lempengkeun Kang. Ih, lempengkeun ieu mah. Jeung deui aya neangan bahan tambang mah teu kudu ngagali atuh Kang. Tinggal meuleuh di Ciiseu tambang hayang geus jadi ningan tina plastik. Iya, kieu nyi. Nyai apal emas teu? Emas, perak begitu apal teu? Nya apal atuh. Tah, syukur aya apal mah. Ngaran-ngaran emas, perak, nikel, eta teh sarua bahan naon? Bahan naon? Hasil tina gali tina lambang teh eta aya emas, perak, salah sahijina nikel teh ya. Oh gitu. Terus abi nikel teh naon Kang? Nikel teh model besi lah gitu, model besi gitu tapi lebih halus gitu. Oh, berarti meureun Kang lain nikel besi mah tapi bengkok. Dah heuras Kang besi mah meureun. Lain besi nikel. Bengkok meureun Kang. Terus ngalempengan lagi di tako Kang di belum heula. Oke menghasilna di gelas mun hayang leuwih hate mah. Oh, karti nama Kang. Jadi maksudna maranehanna ngagali teh erek neangan nikel. Tah, gitu gede ngarti. Nya gitu bener. Terus engke tambangna neangan di mana Kang eta teh? Bener kuliah tambang nih. Tambang nama di warung Biisok. Oh, mau di tambang nu geus jadi anu tina plastik kitunya Kang ya. Balik. Bejana dulu nasi emang digosok ngagali Kang. Buat ting eta beresar buat tambang nikel teh. Lain beda nih. Dulur nasi emen mah neangan emas eta mah. Neangan emas, nah make duit neangan segala. Tungguan we si emas mah sok paliwat da asar. Lain emas eta mah emas jelema atuh. Maksud emas teh emas perhiasan masuk dipake ku awewe dengan perhiasan aya gelang, aya ali tan kitu. Oh, perhiasan emas. Atuh nah make si setting. Atau tinggal ke Jawan Cideng, tetap emas loba. Kulit kuat kagali sagala mah, teu capek-capek. Masuk kata emas teu gampang. Nya heuh bener lamun neangan perhiasan emas jadi toko emas. Tapi kan sama jadi perhiasan emas teh kan kudu diteangan heula bahanna nyi. Nya ngagali teh diteangan heula, dulu diproses. Geus jadi emas dijieun perhiasan gitu. Oh gitu Kang. Berarti anu daragang emas di Jalan Cideng teh eta teh sapopoena teh namun teu dagang emas ngagali gitu nih Kang. Gang bahan emas teh gitu. Bari saanya jeung karuakan Tapi teu kacirijigan teu mau sok ngagali ya Kang ya. Terus tambang nikel anu na berita teh anu ngekerame teh eta kumaha na kabarna? Ya cek bae mana berita ayeuna mah ditutup cenah nya tambangna teh. Ditutup make naon Kang? Nah make naon? Ya model panci kan ditutup aku tutup panci, tak kitu boleh kitu kan? Lain ditutup gitu, masih ditutup teh dieureunkeun operasina di teu meunang nambang deui ku pemerintah itu lantaran ngarusak alam. Nya apa abi ge eta dieureunkeun ku pemerintah. Tuh ditutup. Tah eta nutupna make naon? Duduk kuy. Nah, kitu atuh jawab. Jadi jelas ka abina. Oh, jadi tambang ngagali teh teu meunang kan? Lain teu meunang nyi, meunang ngagali, tapi kudu aya izin pemerintah, izin di daerah. Jadi si galian tambang eta teh ulah nepikeun ka ngaruksak alam nu geus aya di dinya gitu. Komo deui bangsa tambang-tambang liar mah teu meunang eta mah. Nah, tambang liar. Kapan tambang nikel kan? Ai eta liar teh jang nyieun hongkena.